Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing gitunya. Kalarasan dinten itu dinten Sabtunya. Mohon dinten Sabtu. Kalarasan dinten ieu teh kasupingan anu hobiis begitunya, hobiis kana wayang golek gitu nah. Nepangkeun atuh. Dian nami teh. Mohon. Yes, teteh. Ayo bojona gitunya. Bojona duka ya hobi kana wayang hobi. Seperti sama nyusul bah painten. Rasa atas ka dieu mah. Nah, ya awalnya pada itu malas kalian. Dia teh kumaha teh hobi kana wayang teh. Oh, mohon. Janten kieu bah painten. Ngawitna abdi hobi kana wayang terus larasna ti kapungkur. Jalit. Mohon jalit. Awit mah kan pun kakek gitu nya. Sok boga bobot teh wengi-wengi digugahkeun nonton wayang golek. Nah, dugikeun ka ayeuna sanaon abdi tos dewasa sapertos ieu jiwa nama painten di kapungkur tos aya karesep kanu seni wayang golek. Jiwa senina. Mohon. Pakai Sumaros. Tah ayeuna tos mulai katarik kana wayang teh kumaha gitu kan. Janten ngawet tambah bah abdi teh pas abdi searching gitu di Google gitunya ngawit nama hoyong mang misalkan ka umurang kali gitu ngawit nama abdi kan kalau rasa nuju ali teh resep kan wayang golek gitu malahan ku pun bapak oge di pangageuleuhkeun wayang nuju ali teh gitu terus ku aki sami gitu dipangmasikeun wayang buta anu cacalangapan teh sapertos kitu panginten ti ali teh ti sepuh teh tos aya hobi nya tos aya hobi ti ali teh teh hobi teh. Ya panginten sih katanya mah ngadukung aja siapa gitu panginten lah saya aya di pertarosan nah ya diante sa dugi ka ayeuna teh naon katarik ku cara ngadamel tah kumaha oh mohon janten saatos abdi panginten mawitna ti neme niatna bade hoyong mah masyarekeun ka urang kali tapi diemutan ku abdi teh asa aya tertarik hoyong ngadamel gitu kumaha ye kinten-kintenna pas saatos ningali YouTube Abah gitu soalnya abdi ningali di YouTube Abah teh nya secara pembelajaranna kanggo nu pemula mah painten langkung detail gitu pamedina proses nu pertama step di pembahanan kayu naon nu kedah di kanggo bahan wayang paintennya terus ayeuna tata cara alat-alatna naon wae nu disayogikeun gitu nya kanggo adamel wayang salajengna painten sapertos ayeuna kumaha gitu kayak proses kapayuna deui salajengna adamel wayang seharusnya sih hari tos aya hobi mah tos aya niat yang belajar mah tapi insya Allah biasa kan memang prosesnya rada hari ini nggak di YouTube mah pengintan rada bentennya rada benten ya, kecuali langsung dia kami langsung dia mah biasa misalkan ayat tadi ya saya kan cepet tos di bakalannya nah kami tos di bakalan dia biasanya kerjaan abah mah abah sok dipasihan gambaran ku guru teh sabelah heula pasihan sabelah heula sok teraskeun ke sabelah teh ku diajar sareng henteu langsung belajar kena kepala biasana mah biasana belajar ngahamplas heula itu biasana ngahamplas panangan biasana proses nama ngawitan nah itu ge kapungkur abah kerjaman SMP teh kitu malahan eueuh oge tara langsung ka bumi ngararian heula nu pangrajin wayang teh aya di mana dikejar we gitu sana waktu ge dikejar we nah kitu proses abah mah kitu ti payu da upami cakat mah jeung abah biasa saminggu 2 kali biasa insyaallah sih kan biasa nama nu belajar kitu teh sok sieun ka keureut wae rata-rata bukan abdi gitu kageret sekali kok itu rata gitu nah ayeuna kieu dian tina tertarik karena ngadamel wayang tah akhirna tertarik pingin
pingin membeli tah Iya. dian teh kumaha tah eta kan tadi nama hoyongan Kadang hoyong itu. belajar tapi Oh. ayeuna tertarik Oh, hoyong hoyong membeli tah. membeli gitu nya. Nah. Nah, jadi hasil membeli suatu karya orang lain sama bahasa Indonesia dah Bapak. Jantan upami ayeuna urang hoyong belajar tapi tanpa ayeuna contoh nya atau tapi lamun secara ieu mah palintan aku misalkan abdi nya mengapresiasi gitu. Pamitna ngapresiasi hasil karya Abah eta nu paling utamina. Sedangkan abdi kan aya niatan kanggo hoyong belajar. Nah, upami ningali di YouTube sareng Abah name rada sesahnya gitu. Nah, upamina ayeuna tos aya wujudna katingal sapertos ieu teh tiasa kaiempleng palinten sapertos kumaha gitu kepilihna upami ngadamel gitu sapertos kumaha ieuna cara ieuna palinten secara dimensina gitu. Eta rada ka ieu ku abdi upami tos aya wujud sapertos kieu mah. Terus gitu bah palinten kira langkung. Nah, jadi mulai dari ketarik membuat wayang sampai ketarik untuk membeli wayang karya Abah gitu kan. Kan karya-karya orang lain juga banyak dia. Ya selaras nama Karya orang lain juga. YouTube itu bukan Abah aja gitu kan. Banyak YouTube yang produksi wayang golek gitu. Yang mungkin diutamakan mah Ari Abah makan pembelajaran anak itu yang diutamakan. Karena ingin ada regenerasi untuk ke depan. Jangan sampai wayang itu hilang gitu maksudnya. Ya, bah abdi ge namanya teh nya sami saingutan sareng Abah palintennya YouTube palinten seueur nya palinten di channel YouTube ge nu ngadamel wayang gitu nya. Mu abdi teh aya nu namina palinten jalmi mungkin nya masing-masing gaduh emutan atau napi gaduh dina feeling jalmi teh karena upami bahasa ieu mah chemistry gitu. Aya chemistry janten upami ayana melihat sesuatu teh henteu secara ningali wujudna hasil karya orang tapi berdasarkan aya rasa chemistry dengan orang itu misalkan. Terus gitu saudara abdi mah. Kadang-kadang ya terbalik juga sihnya terbalik teh maksudnya ya ini contoh Dian ini kan asli orang Sumedang misalkan tuh di Sumedang itu sebetulnya daerah pengrajin wayang maka itu Raca Kalong ya Raca Kalong seperti Giri Harja itunya kita kan sih boleh enak pengrajin wayang pada lara nah, mungkin ya semuanya ada ketertarikan makanya cara memperkenalkan pos abalah memperkenalkan di YouTube sakit ini ada rasa hati mungkin kayak kadia gitu ya gitu itu pembawaan setiap penyampaian pembelajarannya atau napi kan anu ngadamel mungkin di YouTube-nya anggap sebagai konten palintennya ngadamel sebagai pembelajaran tapi anu di dalam teh benten-benten cara orang emang menyampaikan suatu ilmu atau napi pembelajaran aya anu tiasa kasar kurang masana teh aya anu tiasa oge terus abdi ge upami misalkan belajar kan abdi ge mengkonversinya memperbandingkan hasil karya dan memperbandingkan tata cara pembelajaran nah abdi kantos ngadangun ti Abah ti payun upami ngadamel wayang mah kadang-kadang di bahanan heula secara ukuran terus dijantankeun kitu nya. Nah, abdi ge kantos palinten dina sanes ningali aya hal anu berbeda. Nah, ieu janten perbandingan kanggo mempermudah anu mana kanggo abdi belajar. Sedangkan abdi oge pas ti payun ninggal teh hasil karya ti Abah ti ngawitan ngadamel sapertos kieu teh ternyata langkung mudah anu di ieu kan ku Abah kitu nya palinten didamelkeun pembelajaran di konten Abah langkung ku abdi gampil katangkepna gitu. Ngomong gitu abdi palinten ayeuna lebih memperdalamnya alhamdulillah Allah tos ngerasakeun gitu abdi biasa sumping ngarompo ka dieu silaturahim palinten utamina eta ya alhamdulillah artinya eta semuanya kalau kasumpingan dian ka dieu teh mudah-mudahan hasil Abah teh ya untuk orang banyak memuaskan amin gitu mungkin ayeuna kan tadi itu di Cikarang berenangnya mudah-mudahan Abah gitu hoyong menang gitu bari jeung di dieu teh saung butut gitu nya sami wae gitu saung butut gitu nah mudah-mudahan ke kapayon beureun Abahnya ku kasumpingan dian teh nya ieu biasa berubi da aya mohon aya misi Abah teh untuk ke depan ingin ieu teh ingin dilebarin supaya nanti
ada kunjungan teh bisa lebih tertib gitu ya, bisa lebih betah lah gitu ya, nyamankan ya, Panginten. lebih nyaman gitu kan. Akhirnya mah mungkin dia kirang nyaman ini. Nyaman mana abdi ge sami di kampung. Walaupun sekarang pada damel. Nah dia keadaan abah mah kieu tadi di tempat kieu nungguan teboannya ya. Bandung tapi Bandungnya masih di dia mah sur pohonannya Tangkal Bandung Timur Kabupaten ya, Kabupaten sarasa sana Cicalengka itu Cikancung. Oh Cikancung. Jadi Kecamatan apa itu? saya nyebatkan Cicalengka mah dan perbatasan antara Cicalengka sama Cikancung. Cicalengka mah lebat atas Kabupaten terus Bandungnya. Kabupaten Bandung saminya. Kan beton kecamatan pengidon, beton kecamatan. Jadi ya mah kecamatannya Cikancung. Tuh bahasanya atur pemimpisan kalian tos biasa rurumpakeun ka saung abah anu sakti ayana gitu. Sareng KTP oge ngaturkeun pemimpisan. Bari jeung dianurkeun ku abah di dieu. Panginten Pak, abdi aina nuju belajar di YouTube Abah panginten nya aina atos abdi ngabuktoskeun ku karya abdi nyalira panginten. Non nutus ku abah dipelajar nu ditus diajarkeun panginten nya ku abdi nyobian abdi da nya aya rasa penasaran panginten. Nah, panginten aya nu jadi pertarosan panginten. Panginten abdi kantos ninggal di YouTube Abah teh. Mungkin aya anu menumutkeun abdi mah kanggo ukuran sih upami abdi mah rada ragu panginten ti ukuran jarak ti leher teh panginten kanu gado teh engkena jantana sabaraha panginten teras engke motong garagajina ti dasarna teh ti kanggo sigarna sabaraha panginten upami jantan bahana mungkin tiasa langkung dijentrekeun. Terus kieu tergantung ada mauna wayang ukuran sabaraha gitu. Itu mah tergantung ukuran wayangna sih seharusnya. Dari wayang saya seperti kan 20 tilu itu nya 20 tilu kali 18 itu jajan kalebet wayang normal kalebet itu wayang hidang kayak jantan teh hari ngukur ieu tinu leher karena gado teh jari tangan we dia gitu tinu gado teh terus ieu ya tak lihat nanti sakit pas tuh sakit tangke upami ngukur kangge bahan wajah sareng ke mahkota tuh nya eta kedah piling oge sih nya pilingnya nya tah ya euna pami bahan kita berarti kan kedah diukur oge nya meternya tuh di sisana sabaraha 20 kan ya terus kacanak ieu kan 3 sentian ya tah kayak ya dibagi ya teh tah ya diukur deh ya teh pasti karena 12 sentian kaji ragaji saya penjela tangke ngaragaji anu ieu bahan pe mahkotaeun nya samikeun yang ieu yang ieu samikeun ke ngaragajina pas kali misalkan badai ngadama anu bentuk serahwana gitu ya ieu mah samikeun ngaragajina mah siapkeun heula ka dieu kayak pami mah kangge mahkota mah meureun ke dieu komunitas ka dieu ieu nanam dipapas ka dieu nya pas ka dieu tah ieu kan sakieu tah kitu nya 12 cm panginten nya nya ke upami bade ngadamel foto serawana kan mahkotana sekar keleuwih sebatna teh nya tah itu kayak dipapas ka dieu ieu mah dipapasna ka dieu ada bahan kangge hidung untuk kedah ditolongkeun entah sakira tah dan keke kacana ku misalkan ieu di bahan gado misalkannya ieu kan tos kacana gitu tos kacana ka dieu engke ti dieu kan panonna ka dieu engke kacowa ieu jatuh engke noloh juga kieu engke noloh juga kieu untuk kedah ditolongkeun kieu teh kan entos era tah kieu kana mau tak itu panginten dian penjelasanana kantos teh mohon
upami itu teh panginten tergantung pangintennya bah tergantung model wayang naon nu bade didamelna panginten teh sami pangintennya tapi gitu. nggak bakalan ieu mah samikeun ieu mah model ieu mah kage bahan telinga nama tololkeun ieu mah tololkeun tangke terus ngabentuk ieu ieu nya tangke diukur ujung hidung ieu tanya kedah rata jeung ieu iya jeung ieu teh jeung ujung ieu teh kedah rata namanya kadang-kadang kan punten ya bukan ngoreksi hasil kayak orang lain bukan kadang-kadang aya nu ieu luhur teuing nya di dieu kadang-kadang si telinga teh dihandap teuing aya ieuna jeung tuntung ieu gitu aya gitu tah mata pelajaran ku Abah dijelaskeun jadi tungtung ieu kada sami jeung tungtung ieu gitu nya tah ieu kada sami jeung ieu ukuran jari tangan da sadayana ge aya di nu jari tangan ukuran mah sadayana saudara panginten kapungkur mah ngadamel sapertos kitu nya bah tinu jari tangan jadi teh aya pake alat ieu kapungkur mah aya mah ngan supados ukuranna sami ya ane alat ieu da kapungkur mah wayang teh aralit kan kidang ukuran ieu teh lapat kidang sabarana kidang teh panginten 14 teh diameter sarasna mah wayang pentas kidang teh nya tapi alit panginten ngan ukuranna wayang kapungkur ari kidang ayeuna mah arageun itu dia sok naon teh nu kedah ditaruh ieu bah abdi bade nu maros teh panginten nya kan upami nuju proses pembelajaran mah salah mah teh sah di internet cara bagi gini kan tapi upami misalkan nya nekat mainnya abdi nu maros mainten pertarosana kan upami anu abdi kantos nya nguningakeun ka Abah maintennya kang damel soca seseueurna soca pangambung kan nek Abah dibahasnya di YouTube-nya kadang-kadang kan ngadamel soca teh ning henteu mayun ka dieu nya digigir di dieu gitu kan tiga mata lauk mun tak kitu tah matakan ieu heula kada jantunkeun heula ieu pangambungna jantunkeun heula jantunkeun biasa ieu jadi mapas teh kadi heula mun ulah wara dijantunkeun socana ulah wara dijantunkeun papas heula ieuna dijantunkeun heula sampai biasa kieu eta teh kaseueuran gitu sok digigir gitu jadi si wayang teh neweng gitu nya teu ka payun gitu nah itu jadi memang perlu waktu lah terus lebih banyak jam tayangna meureun insyaallah tiasa insyaallah kumaha terus dia aya niat hoyong tiasa kan intina mah panginten ketika mencoba jangan merasa ketika melihat hasil karya tidak bagus terus tidak dilanjutkan ya bah panginten abdi nya pesan moral ti Abah panginten eta anu abdi didapat gitu jadi jangan berhenti belajar gitu kan nah nampak upami misalkan jalmi teh anjeunna oge upami ngadamel wayang dulu pas belajar terus ningali hasil karya anjeunna nyalira katingali ku anjeunna teh kirang saya males tah kadang kan anu pemula atau napi anu belajar mah seperti gitu tah sebetulnya Abah paling seperti kumaha gitu sebetulnya banyak yang sudah ahlinya ahli terus biasa ngadamel biasa tapi kan orang teh harus mencontoh yang udah bagus gitu nya dicontoh itu teh orang teh harus mengolah nyalira gitu jadi jangan merasa kurang halus ya nyen wayang teh gitu jadi jangan puas jadi, kita harus mengikuti zaman sekarang mah seperti ini kita ikuti makin banyak waktu makin halus biasanya jam terbang paling jam terbangnya gitu jadi kadang-kadang kan hasil kita teh goreng ya batur mah halus wae tapi coba merubah sendiri gitu berinovasi ya coba gitu punya ide apa coba pasangkan gitu diterapkan lah nah apa yang tadi abdi terus naraskeun perkawis eta terus salajengna bah upami seni wayang golek kan biasana anjeunna gaduh ciri khas nyalira panginten nya dina setiap karakter anu ngawitna
pencipta wayang golek pertama sapertos dina wajah mungkin tiasa di nama-nama itu tiasa dirobih pangintennya. Tapi upami kanggo sigar sagala rupi bentuk ukiran. Nah, panginten bilih aya nu teu acan terang panginten. Eta teh upami eta kedah percis pakem lah mun pakem kedah sami percis atanapi tiasa diinovasi gitu. Biasa. Patos ukiran. Sebetulnya sih kalau inovasi mah kan itu mah perkembangan zamannya. Ya. Ya kalau inovasi mah memang harus sih sebetulnya. Kenapa tidak gitu kan? Contoh seperti zaman dulu ada motor misalkan backjulnya back 70, ada perkembangan inovasi kan ke Astrea Star, ke Grand, ke Karisma gitu kan. Makin ke dia teh makin maju sebetulnya kan. Tadina pakai gigi, ayeuna mah pakai meti kan gitu, seperti gitulah sebetulnya. Nah wayangnya itu benten lebih, misalkan kalau orang punya ide ingin nyoba ya daripada yang lain gitu, silakan gitu, tidak jadi masalah. Tapi kalau masalah pakem gitu, pakem aja nggak boleh dihilangkan itu maksud. Seperti ayeuna Arjuna kieu ya bentuk Arjuna kieu. Ya ti zaman kapukur awah diajar Arjuna mah kieu kan. Sambil panginten. Cuman inovasina seperti tos ieu tah. Kan ayeuna mah di double, ieu ngangge ka dieu. Kan ari kapukur ieu we hungkul hiji. Ieu ka dieu langsung hungkul. Aya mah tabihan ka dieu. Ieu ngangge manuk gitu kan. Kita mah mangga eta mah ieu mah gaduh-gaduh masing nyari kita bade ngarobih kumaha. Yang penting mah panginten upami aya mah wios teu sawios panginten tapi nya nilai seni anu di wayang teh mun tiasa mah ulah dugikeun ka leungit panginten ieu nya. Naonnya disebut teh kemarin pakem naon lah disebut teh lah. Jadi kan aya nu teu napi oge tah. Tos ieu nya aya naon dia kan dimanukannya mangga bade ngangge naon ya misalkan bade ngangge kepala maung jadi dia mangga eta mah biasa mah misalkan bade tengkorak jadi mangga tapi orang sudah disesuaikan dengan wayangna wayang naon heula ya nu kudu diterapan eta teh gitu mun sapertos Gatot Kaca kan dipasangan manuk ka jadi mah sok di angkasa kan Gatot Kaca matakan ngangge sayap gitu. Tapi upami pertanyaan mendalam sih seharusnya aya siloka atau bah secara orang tua dulu anu ngadamel wayang atau tapi si pencipta anu ngadamel wayang teh dari ukiran itu biasanya aya siloka upami bahasa Sunda mah anu diterapkan tapi ente diwujudkeun secara bahasa siloka teh sebetulnya eta anu paham kana siloka eta para dalang seperti itu Garuda Mungkur, Sumping, itu aya hartosna. Kan abah mah teu memahami kadinya. Eta mah dalang nu paham. Terus Garuda Mungkur. Jadi panginten intina mah aya panginten. Aya pangna aya diterapkeun di dieu teh aya silokana. Sadayana teh aya artina gitu. Tah gitu kan. Tuh, aya eta mah dalang nu paham kadinya. Aya abah mah teu kirang paham aya da sebetulnya mah ari seni wayang da teras we mencontoh we teras kana generasi sadayana mencontoh dan mencontoh gitu kan. Nah, ini misalkan abdi mah otodidak, semua dari otodidak. Jadi cuman yang otodidak tidak mau belajar ya hasilnya didinya we monoton. Tapi kalau kita bakatnya otodidak tapi kita mau belajar ke orang lain, insya Allah hasil akan beda. Hasil akan beda. Tak abang otodidak tepuku-puku abang juga bisa ngadamel wayang gitu, tapi dia diolah ada yang mewadahi terus diantar kayak rek guru mah ka dieu gitu kan. Itu guru abah banyak, guru abah konsumen banyak. Iya guru abah iya guru. Ada pertanyaan, ada kumanya keinginan itu disampaikan ke abah. Abah teh biar mah wayang hayang kieu.
pakaian hayang kieu itu teh guru sebetulnya guru bukan konsumen ya konsumen itu guru abah oge gitu kan tapi dia ngolah gitu abah teh ngolah jadinya terus kieu saya wayang Jawa Barat mah teu aya wayang kieu orang Bali ngawe wah bisa bikin kayak gini enggak tapi wajahnya wajah wayang Jawa Barat tapi mahkota Bali apa kayak contoh bikin kieu gitu bingung lihat gambar oh bisa dicoba bisa gitu kan ya diterapkan ya itu perpaduan antara Jawa Barat sama Bali gitu. Ya Bali aslinya ya Arjuna Bali ya. Yang selaras nama di Bali oke aya wayangnya lah ya. Wayang aja nak kieu. Dina kieu teh nyambung. Seperti buaya ya namanya. Iya. Iya, aya contoh tadi aja masih contoh. Nah, wayang Bali asli Bali. Udah di Bali mah paling kan patungnya sekarang. Iya iya teh pesanan Made siapanya Di Bali. ya Tak gitu kan Pak. Dan abdi naroskeun ieu nya bentuk seperti kieu teh ayo belajar saraba kan kada gaduh gurunya. Nah, parasan panggilan abdi ka dieu teh nya kahiji kan silaturahim, nah kadua nya abdi ibaratna nuju hoyong belajar supados aya wadah. Nya panggilan abdah mugia ka abdi ngaridoan gitu, janten mengikuti hasil karya abah gitu panggilan. Cek bahasa keren mah welcome abah malah kasawae oge. Saya ieu ngan bertempisan ke penampilan satos kieu gitu kan. Sabios lah sabios wae. Penampilan satos kieu. Karena aya di YouTube mah si kerennya siapa tapi ternyata buktos nama kieu gitu kan. Kan di sawur dalang macana geuningan jalami teh lamun orang aya kahoyong teh anu aya kahoyongna mah tos aya di tempatna cah mungkin alhamdulillah ya abdi terus aya di dieu geuningan ya ayeuna wujudna saya tujuan di awal teh saya tujuan hayang ke tempat abah gitu. Di sekarang abdi masana nya wih dinten Jumat keur nya ka istri teh sakantana silaturahim lah ka dieu gitu kan bari hoyong jalan-jalan da jarang libur pan di bumi ge sok di bumi we oge gitu kita enak rasa alhamdulillah gitu karompok abah kali bisa berapa menit oh iya sahabat tutup kayaknya atur nuhun pisan ka Dian sareng ka Bojona tebih-tebih di Cikarang tos rurumpaheun ka saung abah ya. Alhamdulillah anjeunna teh niatna teh hoyong belajar tapi sareng hoyong memiliki cenah hasil abah jadi sakantanan pesen pangitan di Gatot Kacanya. Nah itu pangitannya nuhun pisan Dian nya nya mah sami-sami pangitan ayeuna mah ditutup wae ku abahnya kayak sekedar kanu peryogi hasil karya abah tak kantun ngawe-awe di payun aya tah di Facebook aya di IG aya nya gitu di mun kitu wae ka Dian nya ayeuna mah ditutup wae ku abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.